Cina mah babahari emang kumaha gitu ya urang mah teu sadar Jakarta teu sadar baheula kan gugula geus dicaritakeun dengan strategi dagang politik bakal acak-acakan negara mah negara politik atau ekonomi mah ekonomi perdagangan tapi lamun rumus ekonomi dipake berpolitik deleukeun hujan deleukeun acak-acakan komo lamun di jerona aya unsur-unsur maksudnya mendiskreditkan ada diskriminasi bahaya terhadap agama terhadap pribumi kebal-kebal moal aya nu azan sebab teu memiliki kebal-kebal moal aya nu ngaji sebab tidak memiliki terjadilah kuari kemajuan ekonomi tetapi agama hancur-hancuran rumus dagang yakni ekonomi lah rumus politik lah beda lamun rumus dagang dipakai di politik kos kieu Jakarta modelna kudu bisa sekian setahun yang lalu dibahas pada kos itu kuari terjadi lamun diteruskan bakal kumaha kaharepna nasib anakna nasib incuna kehilangan ini dan itu engke mah bakalna dibombardir makam-makam situs Islam bakal dibombardir bakal kumaha coba engke ka ditu na Muhammad bejakeun ku anjeun la amliku li nafsi naf'au wala darra kula mah teu ngamiliki saeutik-eutik acan jang diri kula kamangpaatan anu bisa ditarik jeung teu ngamiliki saeutik-eutik acan kamadaratan anu ku kula ditolak dina arti teu bisa narik mangpaat saeutik-eutik acan teu bisa nolak kamadaratan saceul-ceul acan nu bogana Allah illa Masya Allah kecuali Allah bedakeun Muhammad gitu namun nyana nanya tentang iraha harga murah iraha harga mahal lamun maneh mamun nyana nanyakeun tentang iraha datangna bencana bedakeun ulama sama sekali teu nyaho soal eta teu memiliki soal eta teu bisa narik manfaat saeutik-eutik acan jang diri kula teu bisa nolak kamadaratan jang diri kula saeutik-eutik acan eta mah hak mutlak nu Allah illa masya Allah bejakeun Muhammad bejakeun ku Kang walau kuntu cakangjeng Nabi lamun kuring nyaho walau kuntumun keayaan kaula a'lamun nyaho al-gaiba kana gaib yakni perkara-perkara anu samar nu gaib atulah taksartu minal khair ngalobakeun kabagusan teu nyaho eta mah urusan Allah urang bae kuari urang ye kuari lamun nyaho saminggu deui deuk paeh kuari mual dagang mual berpolitik mual pasti kuari di masjid bae digerokeun ku pamajikan teh hayang urang boga pamajikan gelis jasa ieu mah geus eueuh cawadeun gelis jasa urang saminggu deui deuk paeh di masjid bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah cak pamajikan urang ka Haji Fendi uih heula abdi rindu masyaallah abdi ieu rindu jasa ieu moal balik cek Haji Fendi teu hayang aing sosoroan jeung sia aing deuk sosoroan jeung Allah saminggu deui paeh lamun nyaho pasti gitu kan walau kuntu a'lamul gaib lastaksartu minal khair lamun urang nyaho kuari saminggu deui bakal paeh sabulan deui bakal paeh moal ka mamana ka jeung kumaha di imah bae Quran ditumpuk ku urang dibaca manusia
kurang. Duit nu aya dibabagikeun sadaya fakir tah, makin tah. Geus. Itu cenah masjid cenah aya kubahan tah. Cak pamajikanna ka atuh pan itu barana mat saminggu deui kakak pae. Ayo tah. Ji atuh daripada kitu mah kula balikeun tah, saya mau WSS. Ayo geus pokona. Kakak mah teu boga nanaon ge malah mangeunaheun sakarat teu boga manaon teh. Jauh orang seminggu deui bakal pae. Atuh geus. Moal kakak geus mulai digerok-gerokeun. Kakak endek aya di luhur munara bae kakak mah geus. Emang naon ngalangkeun maneh kakak. Geus jauh bakal pae masyaallah. Oh itu nu mantak jelema cak Imam Ghazali ye. Nu mantak jelema hilir mudik ngaler ngidul ngetan ngulon. Yaqulu qalbuhu an dzikril maut. Nyana teh pohoan hatena tidak eling ka pae. Nu mantak wani ngebonceng si mbak. Yaqulu qalbuhu an dzikril maut. Pohoan hatena kana eling ka pae. Nu mantak nyana daek main remi. Nu mantak nyana daek korupsi. Yaqulu qalbuhu. Pohoan hatena. Jeh walau kuntu alamul gaib. Jakang jeung Nabi, lamun kuring nyao kana gaib lastaksartu minal khair. Lastaksartu minal khair niscaya kaula bakal ngalobakeun kahadean. Urang komo urang mah. Masyaallah. Teu nyaho urang. We ieu bakal kieu isuk wallahu alam. Jam ieu kieu bada zuhur bage teu nyaho bakal kumaha. La amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Mantak la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seueur nu nyaho di tanah mana urang bakal pae. Di tanah mana urang, di negara mana urang. Sedengkeun jelema lamun deuk pae di Lampung moal bisa katahan. Kakak yang ke Lampung cak apa itu? Tahun tuh ke Lampung. Entah yang ke Lampung jasa mah yang deuleu rambutan naon cau di ditu. Rambutan cau badak di urang ge. Henteu kakak mah yang ke Lampung jasa. Teu kuat aja lantaran deuk pae di Lampung, ditahanan ku sasage. Moal. Deuk ka Lampung bae. Horenganan malakal maut teh keur kieu bae. Begitu datang ke Lampung. Oh, iya pepen ini di sini. Dek tunggu dari tadi gua di sini aja. Tahu datang ke dinya ceret tabut beres. Ih kacir kuku lagi urang deuk pae di mana hayang bae. Urang kuari kan eueuh bahan tah urang mah ka Belanda, deuk naon tuh ka Belanda. Deuk naon ka Belanda. Ka Amerika deuk naon. Maksudna ka Belanda jam kuburan wali teu kadenge kan di ditu mah, di Belanda mah. Teu kadenge di Belanda mah aya satu di Belanda. Aya ge pemain bola teh. Nomor 11 teh sakarang-karana eta. Coba hayu nomor 1. Ngomong atuh sia. Si kuman mah baheula tah mah. Di urang mah kuman ateul, di Belanda mah mahal ja kuman. Lamun urang nyaho bada zuhur bakal paeh moal balik aing mah di majelis bae. Engko naon? Kajeun aing mah kajeun paeh di majelis. Daripada paeh di imaman di tempat ngaji aing mah paeh. Mun nyaho. Lamun urang nyaho isukan bakal paeh, hutang dibayar kabeh. Bang ge bang takolan ku aing boga hutang ka sia tah bayar ku aing. Emangna isuk paeh aing. Bayaran kabeh. Wayuh urang diberes-beresin sebab KBG keyakinanna geus pae mah riweuh KBG aya ari ka elmuna mah nyaho ngan eta keyakinanna anu kahijab. Tuh lamun nyaho kula terhadap barang-barang nu gaib lastaksartu minal khair kabehan geus kitu. Teu nyaho. Lamun di Garut nyaho bakal banjir menghindar. Lamun di Padang kamari nyaho bakal gempa menghindar. Di Jogja keur bakal gempa nyaho menghindar. Lamun tsunami Aceh bakal nyaho menghindar. Teu nyaho urang teh urusan Allah. Urang nyaho teh urusan gaib. Urang bakal kawin jeung saha teu nyaho. Bakal nyandung atawa henteu teu nyaho.
bakal sugi apa bakal susah teu nyaho. Nyaho teh mah bagi iwal ti Allah. Hak peto Allah. Prerogatif data mah Allah. Kudu nyaho kabehan ge mah nyaho teu nyaho. Paehna aya nu gering batuk, aya nu gering napas, aya ngan titajong doang paeh. Titajong sapira titajong Budak leutik ge sering titajong. gedruk deui pae jadi titajong doang cenah pae. Teu nyaho eta mah urusan Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu. Mentak aya di baheula aya raja Kamel di Mesir galak sidang darurat dalam forum persidangan nyana ngomong tidak boleh ada suara-suara selain daripada suara-suara sidang. Tidak boleh gaduh, tidak boleh berisik, tidak boleh ada yang ngantuk. Ini sidang darurat. Begitu mulai di sidang, ayo bersihin. Hakim. Teu jauh. Nyana. Cak raja teh saha nu bersihin? Hah? Sieun kabeh. Eueuh ngaku. Sieun kabeh eueuh ngaku. Saha nu bersihin? Biadab mana? Gandeng siang. Bersihin teh gandeng, tolong. Langsung nyana panglima. Panglima. Tembak jajaran awal sebab eueuh ngaku. Tembak. Parah kabeh. Waduh. Cak anu di tukang teh kejem amat eta rajanya bersihin bae ge kudu ditembak bawa keluar sidang dilanjut kembali tidak boleh ada yang berisik tidak boleh ada yang gaduh awas ini sidang darurat sidang dimulai deui menang 10 menit ada yang bersihin hacing tanya deh saha nu bersihin gandeng lantaran sieun besi dia tembak eueuh nu ngaku. Satu kali saya bertanya, siapa yang bersin? Bersin bahasa Melayuna naon sih sebenarnya? Bersin bae kan? Bersin bae kan? Bebangkis. Tapi alah kampung Melayu bebangkis mah tuh. Maksudna aing mah nasional na. Bersin aya mah. Bersin bebangkis mah teh sepatan lu bebangkis aya lu. Ini nyawa tuh sebatan. Dari tadi kayaknya gua ngasih ingus saya lu. Bersin lagi. Itu. Nah, teman sebatan nama. Bebangkis saya lu. Dari tadi. Nyana lain aja ayah. Bangkis saya lu. Kayaknya kurang sehat ya lu ya. Iya. Sono dah lu. Sono. Kejebur sendiri lu. Cak raja saha nu bersin ngaku teu ngaku tembak jajaran awal jajaran haleup nu ngaku beusi ka tembak deui tembak gas sidang bubar besok dimulai lagi tidak boleh ada yang berisik sebab bersin itu berisik watu kabeh kalaluar nu ngomong sebab dua jajar paraeh kabeh. Raja bodoh. Begitu balik Tuan Raja. Kabeh di tangan nasehatan Raja kumaha carana. Raja marah. Sebab ieu keur darurat nagara teh ya. Keur terpepet. Jadi sidang kudu bener-bener deal. Untuk kemajuan bangsa jeung negara sebab ieu negara teh rek dikepung ku negara lain teu meunang anu gandeng bersin teu meunang tapi kan bersin mah lain nang hayang urang emang bersin hayang urang tuh teu bersin mah kajenteun urang keur cicing di kamar aya wae bersin bae urang keur bobogohan misalnya ieu mung kadenge ku kolot mung kadenge ku bersin di sisi imah wae bersin mah bersin bae hacing. Wah, cak kolot teh saha teh budak nu bersih. Goblok beureun anak aing dibawa cocodot.
bersih atuh anu nyaho. Teu nya urang keur salat ge atuh urang keur salat keur husu-husu. Asa husu-husu da urang bae gitulah. Waya bersih mah bersih bae atuh. Saya bersih mah tuh anu nyaho atuh. Ini ngabejaan ka raja. Oh nu aya. Baheula mah aya kiai anu jelema ceplas-ceplos kos Gus Dur. Mun zaman baheula mah Abu Nawas. Ngan ieu mah di zaman Raja Kamel. Jadi eta mah belah dieu. Aya teh. Unggal zaman ge aya bae teh kiai nu kos kitu. Unggal masa di nagara kajen kumaha ge aya bae teh kiai nu ceplos-ceplos teh aya bae. Tapi cuplas-ceplosnya bener. Sebab cuplas-ceplos ahli baripat dan cuplas-ceplos jelema nu boga kepentingan tuh lain. Cuplas-ceplos Ki Pudoli mah berarti hayang dibere. Cuplas-ceplos Haji Pendi mimbabi komo. Tapi cuplas-ceplos Kiai Maripat malah lain. Sebab unsur-unsur ngan cuplas-ceplos bae nya nama saya nasehat cuplas-ceplos teh nasehat. Beda. Sebabnya nama dibere teu daek aya leutik mah. Siapa sakit istrikan aing goblok. Tidak. Nah, kiai langsung ngobrol sebab dia kan bahaya. Isuk sidang deui engke kumaha lamun tembak deui. Bahaya. Langsung nasihat tentang membahas ayat. Ayat ini dibahas. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Dibahas. Besok Tuan Raja akan mengadakan tentang sidang darurat. Walaupun negara mengadakan persidangan sedahsyat apapun, tetapi itu hanya sebatas teori-teori kita. Adapun nanti pelaksanaannya hanya Allah. Tidak ada yang tahu. Tentang kapan negara kita ini diserang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita menyerang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita menang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita kalah. Tidak ada yang tahu kapan negara kita ini subur. Tidak ada yang tahu kapan negara kita ini miskin. Hanya Allah. Kita itu hanya sekedar teori. Betul Tuan Raja. Nah, dengan demikian tidak ada yang tahu dalam sidang itu apakah akan ada yang bersin atau tidak. Oh betul juga ya, cak Tuan Raja. Raja nebloon ongko. Bersin-bersin bae ditembak tolol tar Raja. Raja mah kos gitu. Masalah litik kadang-kadang ditembak, masalah gede kadang dibiarkan. Sebab kepentingan Raja. Masalah anu kira-kira membahayakan bangsa kadang-kadang diangkat ku Raja. Masalah anu kira-kira bakal nyuburkeun masyarakat kadang-kadang teu dilaksanakeun ku Raja. Sebab Raja mah lain leuleur rakyat horenganan jang beuteungna sorangan eta Raja. Tiba heula Raja mah kos kitu kajen ku kumaha ge. Emang aya Raja jang rakyat. Rakyat modar los. Nu penting aing moal aya Firaun. Tiba heula Raja mah kos kitu. Nah, maka dinasehatan. Nah, dengan demikian Tuan Raja, cek kata Kiai, urusan teori mali kita bahas, tetapi urusan bersin ini harus diamankan orang yang bersin. Tidak tahu dia di forum itu bersin. Kapan dia bersin? Oh, langsung nyana cerik. Tuh Raja baheula mah dinasehatan ku Kiai teh nurut, asal Kiaina bener. Ulah cara Kiai si eta. Si eta mah nganasehatan teh melok-belok kos kitu. Teu beres sama Kiai. Kudu dirante, diseret, dibawa ka. Tah. Akhirnya isuk sidang. Begitu sidang dimulai, setengah jam. Aya deui nu bersin, tadi aya bae deui nu bersin. Bersin deh, hacing. Stop. Coba ngaku siapa yang bersin. Ayo. Kulantaran besi ditembak kabeh saresa urang ngaku. Abdi Tuhan nu bersin teh. Kada. Langsung ka hareup cekel ku nyana.
punduk. Yarhamukallah. Nya ge ngandeng bae kieu be. Atunya nang ngajawab bari cari. Iya, dikubur. Kabeh kaget. Sudah duduk kembali dan kamu akan saya beri hadiah nanti. Sebab bersin itu adalah obat. Cak anu sejen teh aing hayang bersin, kuari mah kuari. Kamari mah aing nahan bersin, capek nya kada mesti ditembak. Aduh, ieu mah horenganna didoakeun. Aya nu usul Tuhan, kunaon kamari main tembak-tembak bae. Nu ngaku. Lamun kamari ngaku, pasti tembakan. Hebat jasa teh. Masya Allah lah lega kabeh barang beres sidang eta jelema saurang teh dipelukan atuh sia mah menang doa, nya menang doanya menang hadiah. Aing teu ngarti cek jana teh. Aing mah tadi geus pasrah bae daripada kabehan ditembak mending aing bae sorangan. Horenganan didoakeun, eta didoakeun kieu dia setegep jasa dicekel pundakna. Yarhamukallah. Atupan kabehan kayak kaget. Tinggal aing bae ngadoakeun nya ya dikumullah. Tak, ieu raja paham tentang kejadian-kejadian anu teu diduga. Anu spektakuler, hanya gerakan Allah. Iraha nyaho bakal gempa, iraha nyaho bakal banjir, iraha nyaho bakal ku angin. Illa masya Allah. Ya karim. Gitu kayaknya tentang harga. Iraha mahal, iraha murah teh nyaho. Negara urang teh di openan ku bangsa para inohong. Setelah diperkirakan RRC Cina Hong Kong datang ke urang untuk dagang di negara urang, bahkan karyawan lagi langsung di Cina ke Indonesia. Ternyata bangsa Indonesia gigit jari, nyana nu ngabangun, nyana nu nyen pabrik, nyana nu nurunkan karyawan di Cina. Duit Indonesia nu dipakai hanya rakyat Indonesia kelaparan. Saha nu nyaho? Allah nu nyaho. Hanya hitung-hitungan doang bakal makmur. Hanya hitung-hitungan. Dan sampai kapan? Cina diurang teh unjuk gigi. Kabeh nu Cina. Itu tanah sah Cina. Itu pabrik sah Cina. Itu toko sah Cina. Itu masjid nu sah nu Cina. Masjid ge nu Cina. Masjid nu Cina. Itu majelis taklim nu Cina. Kok biasa aja salim Cina? Ya nama lain masalah titah ngaji, tapi kabong broina urang, abe nurut ka nyana. Cina mah babahari emang kumaha gitu ya. Ya, urang mah teu sadar. Jakarta teu sadar. Baheula kan gugula geus dicaritakeun. Dengan strategi dagang, politik bakal acak-acakan. Negara mah negara, politik. Atau ekonomi mah ekonomi, perdagangan. Tapi lamun rumus ekonomi dipakai berpolitik, deleukeun hujan, deleukeun acak-acakan. Komo lamun di jerona aya unsur-unsur maksudna mendiskreditkan, ada diskriminasi, bahaya terhadap agama, terhadap pribumi. Ku ente mah teu kaharti lamun Jakarta dibombardir, kemudian nyana nyieun rumah susun, kemudian nyieun deui apartemen, dihijikeun lah di dinya, tak siga bagus bersatu, mau dagang mau apa silakan, ieu digusur, masjid mushola gusur, set. Untuk apa ini kepentingannya? Tentulah untuk pertokoan dan lain sebagainya. Sebab politik make politik dagang, jang dagang di Jakarta maju pasti, perdagangan pasti maju. Tapi aya nu leungit. Mana leungit? Kebersamaan. Naon kebersamaan anak? Urang teh masyarakat aya di apartemen mah ruang lingkup kan sakitu-kituna doang. Boro-boro dek futsal, boro-boro dek ngayakeun pangajian, boro-boro dek naon, ngagantungkeun baju ge teu meunang anu saja. Sempit hirup.
ayana berjamaah teh di musola, ayana berjamaah teh di masjid, masjid diawekeun, musola diawekeun, hirup di apartemen, syiar eueuh. Dek di mana kebersamaan? Teu kaharti, kukula keur ieu geus dibahas. Deuleukeun. Jakarta bakal adzan-adzan acan pasti. Sebenarnya sistem ekonomi dipakai di politik. Jah, atuh ulah sambarangan politik mah politik. Aya sosial kan di politik. Aya ekonomi untung rugi atuh beda rumus. Je pan kula keur ieu keur kaji di Belanda teh ya. Sia salah ngomong mah ngaji. Tuh, lain deui ekonomi politik. Sosial. Di deuleu ieu saha, di deuleu ieu teh kumaha, di deuleu untuk apa? Ekonomi mah lain kitu. Untung rugi. Maju. Tetapi banyak yang hilang. Kebersamaan masyarakat tidak ada. Dibangunkan masjid. Jelema kan tidak memiliki. Nah ngabangun Cina berarti kan dibangunkan kunyana. Tidak memiliki. Baheula mah ieu main. Ieu urang babarengan nyen musola memiliki. Kuari mah aya jelemana di apartemen, aya masjid nu batur tidak memiliki. Kebal-kebal moal aya nu azan sebab teu memiliki. Kebal-kebal moal aya nu ngaji sebab tidak memiliki. Terjadilah kuari kemajuan ekonomi tetapi agama hancur-hancuran. Rumus dagang yakni ekonomi lah. Rumus politik lah. Beda lamun rumus dagang dipakai di politik kos kieu Jakarta modelna. Kudu bisa. Sekian setahun yang lalu dibahas pada kos itu. Kuari terjadi. Lamun diteruskan bakal kumaha kahareupna. Nasib anakna, nasib incuna, kehilangan ini dan itu, engke mah bakalna dibombardir. Makam-makam situs Islam bakal dibombardir. Bakal kumaha coba engke ka ditu na. Nu mantak wani terjun ke Jakarta ge nu paham untuk kemajuan bangsa negara. Pusatna Jakarta RI. Kunaon jadi kitu-kitu. Sembarangan sih. Di luar teh nyangun naon sih eta cenah. Wayahna bae mah jangan uduk doang ngajina. Ieu mah urang bae nu di jero ieu mah. Nu di jero ge nu teu nundutan. Nundutan naon sih eta naon? Ya atuh sia-sia aing. Teu jauh dah. Ieu kan keur pembahasan. Adapun terjadi kieu, asuplah kaya ieu. Hanya Allah anu tahu. Di balik ieu aya rahasia. Tanya orang bakal kos kieu negara orang, terutama Jakarta setelah dipimpin ku Presiden orang Jokowi, setelah dipimpin ku Gubernur Ahok. Tanya bakal kieu. Tanya orang ge. Tetapi setelah tahu bagaimana tindakan kita dan ada apa rahasia di balik ieu. Pasti likulli syai'in hikmah. Setiap perkara arah hikmah jeung aya rahasia. Pasti eta mah. Naon bae ge boro-boro ieu deui Jakarta. Petalian jeung makhluk jeung manusia nyen reungit bae ge aya teh aya hikmah. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah mah telok isin-isin nyen hiji contoh reungit bae ge heulanan. Sok tapakuran ku anjeun tareungit ternyata horenganan loba jelema anu kaya raya akibat reungit nya nyen baygon kaya. Bangudotan fama fauqa atau komo jelema nah ilah ayat ieu la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Urang mah teu daya teu upaya teu bisa narik manfaat teu bisa nolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala nyanggakeun ka Gusti Allah. Urusan Allah sanu nyaho urusanana bakal mahal, sanu nyaho bakal murah, sanu nyaho bakal gempa, sanu nyaho bakal banjir, sanu nyaho bakal aya berbagai kejadian-kejadian. Nu nyaho
illa masya Allah. Sanunya pabrik kuari makin dikurangan. Karyawan barali kuari nu ka Jawa Timur, nu ka Jawa Tengah, nu kamari menampung karyawan. Alhamdulillah pengangguran rada kurang, kuari makin numpuk deui pengangguran. Anu semestina pemerintah dengan politikna bisa lapangan kerja untuk menopang tuh pengangguran encan pengangguran ti sarjana encan kabagian lahan jeung ngeh kehidupannya encan nu kaluaran SMA, encan nu kaluaran SMP, encan nu kos ente teu sakolah. Ayo coba eta kan aya presiden lah membahas tentang kemajuan masyarakat. Bahaslah di DPR bagaimanakah Tangerang aya sabaraha masyarakat nu nganggur aya sabaraha, lain haju korup di karungan. Jelema anu teu kabagian, nu teu bisa dagang, nu kumaha pikiran kusiata. Eta pemerintah nu kos gitu. Pemerintah teh mikiran. Oh. Lain haju diuk di meja dasi ngangsar ka handap. Sapatu herang. Ai masyarakat na anu kalaparan. Isin aing mamake sapatu herang ai masyarakat anu kalaparan. Isin aing mamake batik sakitu mahalna. Ai masyarakat hese dagang. Isin aing mah mobil bae herang. Ai digawe hararese. Ada di pundakmu wahai bupati, ada di pundakmu wahai gubernur untuk kemajuan bangsamu. Engkau dapat kami milih, tapi engkau mengapa mengabaikan? Inilah renungan dan inilah nu aing moal ngomongkeun ka sia. Nu sia geus leuwih jauh pan ieu kitu cenah kiai. Pohoan aing bahasana. Dek cerik jadi seri betul. Ini sekedar ulah sok nerapkeun perekonomian di politik. Kitu kene tentang politik. Ulah sok diterapkeun di lain politik, di lain lahan. Agama kuari make politik cilaka. Okos ieu bae. Percintaan bae make politik bae. Percintaan mun geus make politik, waduh geus bae. Ulah. Mantak lamun urang jadi lalaki, kemudian urang boga kabogohna sarjana hukum, moal beres. Sebab segala rupa bakalna aya patali jeung hukum. Lempang wae didelekeun, waduh menurut hukum gimana nih jalan begini? Menurut hukum duduk begitu bagaimana ini? Menurut hukum gimana? Lah, Masya Allah. Jadi geus bae urusan sanajan kana sarjana hukum, wayah percintaan mah hukum tinggalkeun. Atuh kena bahaya. Urang nyolek. Nah, ini baik. Ini kena pasal nih. Main colek-colek aja enggak boleh dong. Ini pasal 125 nih. Aduh, penganiayaan. Atuh urusan hukum, urusan percintaan. Aing ngomong teh supaya jelas. Sebab ieu mah pan urang mah jeung nu barodo. Jeung nu barodo atuh. Nu pinter urang mah jadi kaharti kan aya di universitas mah teu kaharti ku urang. Bahasa universitas dikalemburkeun teu kaharti. Ai kieu mah pada urang lembur kaharti, nyaho bener nyaho salah ge kaharti pokona. Jadi aya agama ulah dipolitisir. Nu mantak janganlah pakai isu sara. Geus dijelaskeun kan. Kunaon nyana nu ngamimitian sara tuh. Kunaon nyana nu ngamimitian sara. Sebagai usulan ke negara turunkan. Salaki sia anu di luhur beuteung haju kebal teuing. Turunkan berat. Suganda Ahok atuh ka Ahok boleh. Eta sebab naon? Kahareupna ieu kumaha? Tuh. Ieu mah keur nyaritakeun agama ulah make isu sara. Cenah eta aya kiai anu ngadukung, atuh kiaina bae urang bawakeun golong.
aja golok ge seukeut kayana di imah. Maksudna atuh cekel hulu embe pencing. Oh, beres. Tak supaya kaharti, nah ieu kahareupna bakal kumaha wallahu a'lam. Dulur urang di Jakarta nu tadina ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam kumaha geus bisa. Mana musolana eueuh? Di Mombardina kumaha? Kamari bisa ya Nabi salam teh di musola. Babarengan jeung masyarakat leutik ngagungkeun Kangjeng Nabi. Masyaallah syiar teh begitu kaciri kuari teh bisa sebab aya di apartemen. Di apartemen kan ieu kafir, ieu muslim kan deuk ya Nabi salam di apartemen. Woi, berisik lo. Ya Nabi salam di sini. Sono lo. Teu bisa. Teu bisa, emang bisa. Bisa ngahiji sote jeung bangsa urang di handap, di luhur kos kitu teu bisa. Otak pasang. Teu, ieu kakarek sabaraha persen? Dek di Singapura teh KDG-na mah maju tapi nu ketinggalan loba. Nah, mentak engke urang babarengan ke Jakarta. Maksudna naon dahar bersama. Sia masuk aju macem-macem bae. Makan bersama di Jakarta. Tuh ngeunangan restoran nu ngeunah jeung selera urang. Sakitu bae geus beres. Bayar masing-masing. Wah, tuh aing bayaran sia sabaraha ribu ye. Ya Allah, ya Rabbi. Tah, biar kaharti kurang. Oh, jaheut. Nah, belum lagi ke depan. Kalau terpilih lagi bagaimana? Supaya presiden, gubernur, menteri-menteri paham. Oh iya, sebenarnya paham jangan ge, tapi kulantaran geus dikieu. Atuh ja kiaina ge. Oh di kieu. Mah hayang adu hareupan teh jeung kieu eta tah. Maksudna di loba jelema ulah duaan aing sieun duaan mah. Di lobaan mah atuh mun eleh urang duaan mah pan urang aduh hese. Anu paeh teh nyaho pan. Mal pati-pati nyieun wuduk atuh. Bo. Untuk boga kalapa emang uang. Nah, itu diukur heula jelema segede kumaha. Urusan gelut bahkan urusan awak. Geus dikieu-kieu bae keluarga. Kiai pernah gelut? Pernah. Menang? Eleh. Aju kan gelut deh, endek. Aju menang mal, atuh eleh deui pasti. Lain urusan gelut nanaonan atuh gelut al-qatil wal maqtul finnar. Gelut teh gelut pemahaman. Munazarah, hayu duduk bersama bahas. Ulah sok aju ngabaikeun ulama. Separang sama. Karakter NU mah, oh ini begini menurut Fahru Rozi begini, oh ini menurut Ibnu Katsir begini, oh ini menurut Ayatul Hakam begini, oh ini menurut Jalalain begini. Talah ulama tidak berpendapat sendiri, jadi menurut tafsir silahkan. Ieu mah tidak, hanya Allah yang tahu. Dengan ayat Allah yang tahu cuma Allah, ai hulusia, kadieu sia hulusia. Sianya kos gitu di mana? Ya golok ya. Goblok meureunana. Aing geus panas bae kana ceuli. Tuh sembarangan bae. Aing ngomong teh ya kudu jelas. Sing ngaji ka mana cenah kieu? Ka malolos aing. Ieu nu nyaho nagara urang bakal kieu nang Allah hakikatna. Urang berbicara hakikat nang Allah. Tetapi setelah urang kieu kumaha kahareupna? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Urus. Tuh. Eueuh nu yaoca Kangjeng Nabi teh lamun kaula dikira-kirakeun nyaho kana perkara nu gaib. Atuh kula bakal ngalobakeun kahadean wa mamasan yasu jeung perkara anu ngeunaan ka kaula kagorengan mah perkara barang
anu ngeunaan ka kaula kagorengan min pakrin tina pakir atuh meureun ulah teh bulan hareup bakal pakir nyaho bakal pakir disiapkeun ti kuari bulan hareup teh bakal aya panas meuli payung heula sedia payung sebelum hujan jeung bakal kejadian-kejadian atuh urang siap-siap mah masanya wa mah masanya turu wa ma masanya siap-siap urang litirozi anu bitinabil mudhar urang siap-siap ngajaga diri dengan ngajauhan nu bakal ngabahayakeun ka urang urusan dunia urang kikituan bae terus bae teu nu bakal bahaya terakhir mah engke di akhirat engke kuari mah urang kajenteng kuku mah ge urusan terakhirna pae urang berusaha upaya urang kemudian upaya orang berhasil. Orang berusaha upaya orang dijegal. Irisan paeh. Tapi di akhirat neraka kan urusan anak. Kalau masuk ingat jelema anu supi teh nu keur didongengkeun supi, ujang dahar pamajikan nungtut. Kemudian aya baju hiji-hijina jubah dijual punyana. Barang dijual isuk-isuk sore dianterkeun deui bari marah-marah. Bari marah-marah. Sekali supir teh kunaon dia diantarkan deh. Ternyata baju teh bolong. Ceknya gula mah meuli embung anu bolong mah. Cerik eta supir teh. Lantaran deuleu cerik nu nganterkeun. Geus kieu bae. Ya, baju dah dibikeun deui, duit tah los, teu kudu dibalikeun deui geus kajen. Ieu mah embung bae barang meuli barang bolong, sah. Cerik abarabae bae supir teh. Kulantaran deuleu cerik cek anu ngabalikeun deui. Pak Kiai, konon emang Pak Kiai cerik emang kusabab dibalikin ulah-ulah cerik, cek anu ngabalikeun teh. Geus dibajang Pak Kiai deui pakaian Pak Kiai jakula mamanya makan bolong. Nah, ai duit teh mah geus bajang kieu keun deuleu cerik ulah sedih. Cek kana teh. Aing mah cerik lain jeung cerikan soal baju bolong aju dibalikeun deui. Urusan baju mah dibalikeun deui ge atuh ku aing bisa unjam injem ge jangan balikeun ngan ai ku ari diridokeun mah baju dibalikeun deui duit teh kudu dibikeun deui atuh geus alhamdulillah ngan aing mah cerik lain cerik eta cerik naon atuh cerik lamun engke di akhirat ketika amal aing dikaluarkeun disuguhkeun ternyata amal teh teu ditarima dibalikeun deui ka aing sakumaha aing ngajual ka sia dibalikeun deui engke mun aing akhirat di akhirat amal-amal aing dikaluarkeun kemudian teu ditarima meureun aing ka neraka tah nu dipikiran ku aing mah eta masyaallah cak anu meuli teh jadi pikiran teh ka ditu langsung ngusruknya nasehatan kula jaknyana nasehatan kula supaya bisa kos gitu mal bisa satungtung sia jadi pedagang aja barang beli hayang nu bagus bae moal bisa lamun geus barang beli geus teh hayang nu bagus nu bolong los daun los kakarak cak nu meuli pan aju kieu tuh kita makan kudu nol segala rupa genang Allah tah pikiran teh ka akhirat mun aing dagang ieu jadi amal apa jadi siksa lamun aing di politik jadi amal apa jadi siksa aing berbudaya jadi amal apa jadi siksa aing jadi kiai apakah beramal apa menyiksa engke di akhirat aing salat aing puasa aing ngaji dan lain sebagainya jadi amal apa jadi siksa pikir eta ketika engke dikaluarkeun ieulah amal maneh dibikeun deui sedih sakumaha dibikeun baju dibalikeun deui. Masya Allah ti harita kula moal balik cek ndek jadi ndek masantren bae. Di mama ndek masantren asana kena aja jantung ieu teh nasehat mama. Lamun maneh hayang mondok di kula di mama mambung boga murid gos maneh. Mama hayang boga murid teh nu sejalan we jeung mama. Mama kakaler, mama kakidul, mama kakulon, ieu mah nuturkeun we sebab mama mah pikiran teh geus ka akhirat we. Ieu mah aing ka dieu sia ka ditu, aing ka ditu sia ka dieu. Teu hayang aing mah boga murid gos kitu, teu hayang aing kajen teh boga murid aing mah. Teu mama kuari mah nek nurut bae ka mama. Benar sia, bener.
bener. Naik dulu ya. Naik. Coba ya. Ngagantung di luhur itu naik. Pan mama ngagantung. Nurut entes ya kain ngagantung. Naon maksudnya tuh ngagantung. Ulah wakan nanyakeun maksud. Aing taman boga maksud. Dek ngagantung sia aing mah. Mama pan kitu amat. Iya tuh aya teh aing mah geus ka ditu. Teangan guru saja. Teangan guru anu lain ngagantung sia. Guru anu ngusapan sia, anu guru menta ka sia, anu siana anu datang, aju dihormat. Sok we mama mah teh hayang. Dek ngagantung sia we, ngagantung ge aing mah ngagantung kasalahan-kasalahan sia. Dek digantung-gantungkeun siana abeh bersih. Masyaallah, mama, sugan teh kula nu digantung. Ahli Allah mah beda bahasa. Sagilek na tafsiran. Ya Allah, tuh. Teu nyaho urang teh urusanana. Nu bakal datang ka kaula cek Kangjeng Nabi. Teu aya. Nah, tegasna teu aya. Anna illa nadhiru wa basyir. Teu aya deui kaula mah kecuali hanya pemberi peringatan. Aing mah nginget-nginget aya neraka jang para kafirin. Hei kafirin, mun maneh pae nyeklan kakafiran jahanam sia. Wa basyir jeung mere penerangan, jeung mere pangbubungan bil jannati liqaumi yu'minun. Hei jelema-jelema nu iman di mana bae ayana, maneh pae iman ka bawa, maneh bakal diasupkeun ka surga Allah. Nu di surga bakal aya widadari. Anu saurangna dibere 70 bidadari. Anu bidadari mah eueuh dongengna bau kelek. Bidadari mah lamun nyiduh ka laut-laut jadi seungit. Masya Allah. Nu lamun dipandang bidadari, eueuh cedaan bidadari. Eueuh kutilan bidadari. Eueuh dotonan bidadari. Panu di imah mah eueuh kutil doton. Eueuh doton ceda. Anu mawa bakal kakurangan karena sosonoan. Bidadari wah tumpakan sakali isu parawan deui. Masya Allah, potongan dipendi neuleuh bidadari memeh naik modal heula. Sebab teu layak naik anu kos kitu cenah mah. Layakna ka orang berbes. Masya Allah. Tuh cak Kangjeng Nabi mama sandia su jeung daun anu bakal ngeunaan ka gol teu nyaho gol andai kata nyaho atuh geus ditopang ti heula ieun teu aya illa anan nazir kecuali kula mah ditugaskeun ku Gusti Allah hanya untuk memberikan peringatan terhadap kafirin bahwa di akhirat bakal aya neraka. Nomor kedua basyir bil jannah liqaumi yu'minun bagi kaum anu iman iman kabawa surga. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan orang ditetapkan iman Islam, diberi cinta ke Allah, diberi tambah cinta ke Kangjeng Rasulullah, diberi daek nurut ke Allah sehingga iman kabawa pae husnul khotimah dibarakati ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.